Bos Midun ke mana ya ngaji? Biar aku tobat dengan sampai doang. Aduh, di mana ira gagna cincin aingnya? Di sujud boga hebel-hebel teuing jangan cincin aing ka mana neangan eta. Nah, ya itu tuh Bos Midun tuh, samperkeun ah. Bos Midun. Penting ngaji, tobatnya sampai doang. Gara-gara cincin aing leungit ya jadi aing jadi torek deui ieu kuari. Aing nanya ada cuekeun bae. Ya, mudah-mudahan bae si Junaid balik mau cincin aing deui ya. Paneng dikacangin bae yo. Bos Midun. Oi, Bos Midun. Pan dia main bubuk be bangsat. Satu lagi anjing ditanya ngomong serangan bae. Nyaho, mau dik meureun budak mah, ieu kita mah budak aing mah. Lah, aing lieur, aing ngomong jeung Bos Midun mah. Pan dia nyahoan lamun si Junaid bae balik nya, di mana dia? Aing dasar bolot teu nyambung. Pusing aing ge ngomong teu kadenge teh ya. Sabodo amat lah. Bangsat dia. Lenti tadi dia nek balik mah yang ngising mah boloon, ngising calana dia kayak ge. Boy. Itu budak. Urang bejakeun ka budak bae yuk. Hayu ah, kayak sina budak nu bejakeun ka Bos Miduna. Yuk. Hoi, dak, saya ngaraji moal ke sore. Atuh ngaji lah, laku lagi sia, tobat sambel. Ya, tobat yang benar. Ulah tobat sambel bae sih ya. Pan dia ngegas. Bobok pandai menanya doang meren. Woi, Dak. Maya, tumben ke pangkalan kemana ya? Biasa ulin bae. Bos Midun ka mana ya? Nyaho doang nama ka kebon. Mai, bejakeun bae burung ka budak. Nu karamong lang gitu dari brak. Lain kamari, Maya jeung Embai ulin, terus papanggi jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu keur ngaroromongkeun Bos Midun jeung saaria. Pan ngomongkeun tah. Eta kalakuan sia anu meresahkan masyarakat. Makana bejakeun ku saaria ka Bos Midun. Padahal mah aing minum naik karak sakali, laju dicap goreng bae ku ibu-ibu pan. Lah, aing mah geus taneh mah goreng ge jangan sebahan leut ti lahirna aing mah. Dah sia mah, kira kasepna bawa. Geus ari kitu mah ki dibejakeun ka Bos Midun. Heuh ari gitu mah, ayo mai urang kan bibi boy bae. Yuk ah, ulah pohonya bejakeun. Yuk. Buru-buru amat sih ayang boy. Ih, ting torek. Ayo mai udah bejakeun. Atuh aing ngebeki, goblok. Ayolah. Assalamualaikum. Bi. Waalaikumsalam. Emboy, tos lilamet tak ka dieu? Ka dieu asup? Di luar mana Bi? Jangan redang. Yuk mai, yuk. Geus burung diuk di dinya, bibi nyokot cai heula. Panas amat ieu nya di sana aja di luar. Mai di jero. Yakin aing mandi. Kasam di jero mah. Namun aing mah mai. Buat bae aing mah di imah bibi aing mah. Mendingan di luar bae. Kan teh jang kabogoh kitu, Boy. Ih, bibi mah kabogoh puguh kalau bisa lulus ngomong kabogoh bae. Alah bohong dis Bi. Anu bogoheun mah aya eta. Ai, orang mana, Mai? Atuh eta urang lembur kapo keneh, Bi. Saha sia mah ya? Sok gosip bae sia mah. Dia saha, bibi aya nyaho. Eta Bi, si buluk teh. Ih, ting torek. Kalau diparanya dik Bi, si Maya mah. Atuh teuing bibi mah jeung sasara ge, nu penting mah budak mah bager. Bager Bi jelemana nya daekan, deui coba. Ih, beruntung kan? Ih, si Maya. Kodenya Bi, si Maya mah.
Terus sia-sia ya aing ya jauh-jauh nengan cincin. Menteri naik gaji ya aing. Oi. Salam dari Binjai. Oh, eta bagus. Bagus eta. Oh. Woi, budak kepala ini tuh nya. Woi, barudak. Si Junan tuh dong nama darat tuh bro. Beuh, haneut kene ieu mendong nang ge ya. Mau oleh-oleh ya pasti nama ya. Woi dak, Woi, kumaha ngojek rame teu? biasa bae Ned, lumayan lah. Aya jeung meuli rokok bae mah. Ned, masih oleh-oleh nak balik di kota teu mau oleh-oleh teu mau jeruk hasem-hasem acan aing meripuh amat ya mah. Medan meureun dia mah. Pugu aing balik di teu ge nyubuh. Aing Bos Midun ka mana sih? Nyaho di kebon meureun. Tapi dong nama gedeng ge balik sih jangan ngaji asar. Beuh, nu bener sih ya. Nan bos aing sok ngaji gitu. Ih, teu nyahoan. Mungkin nama eta bos sia, tobat. Di mana eta ngajina? Atuh eta di Kobong Ustad Ikwan. Oh, kek aing anterkeun aing kek. Eta di Kobong Ustad Ikwan. Oh, oke, kebe asar. Ayo anterkeun aing balik. Ayo, balik aing. Ngos jeung aing bayo. Ih, Perang saing mah ribut be masalah aja. Gamsut duan tah. Action. Geus teuing jeung sesage, ya duit ya bagi 3. wih, asik yo. Geus anterkeun sia yo. Ih, Sambo bacing cek ewang tadi korek, sambo. kagak baeng mah. Ayo, naik. Ned, yang adanya di jalan, Ned. Yo. Asing bos. Saya prek baliklah gedeng dege asar orang, gedeng dege ngaji orang. Saya lah berangkat. Berangkat. Mudah-mudahan tepapange jeung Bos Midun. Oi, betong. Aduh, Bos Midun deui. Ayo siap, Bos. Helm, Bang. Budak teh ngaji gitu, Bos. Buku enak ngaji, ditanya ke mana, guys. Mun di layanan moal endah ya anjir ya anjir. Woi, gendut. Pan repeh be, ngaji moal dia. Udahlah, kumaha maneh bae aing mah lieur. Terjelas dia bulod. Ah, aing. Tak kira diminuman atuh. Naon teh? Iya, Maya ayo. Diminum. Diminumnya, Bi. Ada burung boy. Mai, balik yuk. Bi, boy atuh kulirnya. Atuh mau ngendong gitu. Moal abi, isukan sekolah pugu mah. Oh, atuh hari kitu mah. Salam bae nya ka mak jeung ka bapak. Nuhun, Bi. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bos Midun jeung si Butong salempang can ya. Nyaho mah sabodo ting lain, segera. Ayo, naik. Lam, Mim, mim, Nun, nun, Wau, bau, Ha, ha, Lam lam Alif, alif, Hamzah ya. hamzah ya. Oh, itu dalam sadaqallah. Astagfirullahaladzim. Yuk, Bos Midun deui ngaji. Saya ngaji istri teh balik ya Ustaz ya. Aneh aing. Woi Bos, sekarang ngaji, Bos Midun deui ngaji. Ngaji. Heeh. Ngomong ke situ tadi. Ayo Bos Midun, kira bismillah. Atuh bismillah heula meureun Ustaz. Menya nek langsung sudah kaulah pun adim bae. Tupan tadi ge Bos Midun, geura bismillah. Oh, mohon Pak Ustaz. Oke. Kirang bismillah heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waria nurutan. Nah, alif. Iya, salah Pak Ustaz. Iya mah alif lain ha. Iya alif. Pancek Pak Ustad ge iya alif, Bos Midun.
Aduh, bisa-bisa stres iya butong, Pak Ustad. Pak Ustad jadi sirah. Nya atuh tos lah Pak Ustad. Istirahat bae, urang ulah ngaji lah. Aduh, aing pusing ya. Salam. Pananggesan gitu ya ngajina ya. Nyaho. Kami karek datang iyo. Manya sanggosan. Nyaho, anggosan di mana boa? Buku ustadna ka guru pingsan magan si Midun. Jangankan Ustad, pugu urang bae ge lieur ngomong jeung Bos Midun mah. Woi, dari ya ngomongkeun Ustad, kawalat dia ngomongkeun Ustad mah ge. Nggak saya udah balik baik karunya ustadna lieureun. Saya burung. Woi, budak, kemana sih ya? Oke siap. Ayo kita mau aing ilu ah. Bos Midun jeung budak geus lempang ngaji can ya. Tak aing lieur yang ngelayanan Bos Midun ieu. Nyaho makin parah bae bolotna. Eta cincin can kapanggih kita tak. Nyaho aing lieur aing. Sayu ah. Nah, itu budak tuh. Woi, Dak. Junet tuh. Mana si Cina panggil? Kapanggih dong, Bos. Tenang bae. Dia mau kumaha kitu nyangan bae heubeul kapanggih henteu dia goblok dia enggak gara kenaon. Net, bos ya mah kitu bae ya, Net. Terus tadi sampai ngajongkeng dia mah lieureun. Tenang, aing geus mau cincina yo. Tah eta cincin aing dia goblok jeung teu kapanggih bolon maka dia. Pulus dulu. Mata duitan dia goblok dia. Ayo ditu ya. Oke, Udah. siap. Nak ya. Dia maka dia setan. Dia buku itu yang pedul dia.